Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun kasadayana. Mugia urang sadayana salawasna aya dina panangtayungan ti Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkeun dina milari milik rizkina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Rusia Pasir Demit bagian ke-28. Mangga kasadayana cara ketan kakocapkeun di lembur pasisian dina waktu anu sarua, dina peuting anu sarua samang-samangsa si Lewu Ki Palang jeung Gan Widura keur baradagi cenah di Pasir Demit. Di lembur pasisian kasampak di imahna Ki Sarimin si Chandra geus aya we cenah. Di imahna Ki Sarimin pernahna ditepas hareup sanajan waktu kaayaan peuting di imahna Ki Sarimin katingali rame pisan. Horeng sibana horeng nincak wanci tengah peuting Kang Loka si Januari den kurta katut Raden Jangga sapuk cenah arek muruka lembur pasisian rek mermanakeun nah aya atawa eueuhna si Chandra nu karep arek nepungan Ki Sarimin tea. Kasampak si Chandra teh keur eueuh samang-samangsa Kang Loka jeung pada baturna nepi ka kampung pasisian. Satuluyna ku Ki Sarimin dijelaskeun cenah kaayaan si Chandra anu arek tirakat nyokot kana pusaka ku Jangwulung. Kira-kira nincak liwat tengah peuting nincak janari leutik si Chandra geus balik deui kalawan geus hasil cenah mawa pusaka ku Jangwulung. Ceuk Ki Sarimin mah lamun si Chandra teu kalawan dibantuan ku siluman kakuatan siluman Peking Tala kana bakal rada hesena sabab meureun kudu tarung jeung itu ieuna. Tapi siluman Peking Tala moal bisa ganjang deui lamun henteu kalawan si Chandra, sabab si Chandra digariskeun kalawan takdir bisa jangkem kana eta pusaka ku Jangwulung, sabab moal aya makhluk sanajan siluman komo-komo manusia bisa karak nyekelna oge moal mampu ngangkatkeunana eta pusaka ku Jangwulung. Atuh kulantaran ngahijina dua kakuatan jalma jeung siluman anu bageur kawilangna nyaeta siluman Peking Tala teh ieu tarekah nyokotna pusaka ku Jangwulung teh bisa dilaksanakeun kalawan babari. Sanggeus kabeh ngumpul jeung ngarti kana sakumaha anu dicaritakeun ku Ki Sarimin. Satuluyna Den Jugala Cumarita Jangga lain Jugala Gan Jangga Cumarita. Hampunten Aki, upami sapertos kieu mah ayeuna mah atos nyata panginten yen aya makhluk sabangsa siluman anu hoyong nyangking kana eta pusaka ku Jangwulung. Malahan mah teu bisa ditutup oge kemungkinan ayana jalma oge anu hoyong nyangking oge kana eta pusaka ku Jangwulung. Terus naon ari aya anu diperkesaeun naon aden teh bade nyaritakeun perkara nu kumaha maksud Aki teh. Ceuk Ki Sarimin
satuluina Raden Jangga nyarita deui. Nya panginten ayeuna mah tos yakin tos nyata yen anu kajodokeun tiasa nyangking atawa ngawasakana eta kakuatan sareng nyekel kana pakarang Kujang Wulung teh nyaeta si Chandra. Sanajan meureunna seueur nu sanes-sanesna lain ukur ku kakuatan manusia tapi oge aya kakuatan nu sejana. Wah, terus seperti kumaha anu dimaksud ku Raden teh? Kieu Aki punten. Sakumaha anu parantos ku Aki dicarioskeun oge yen ieu Kujang Wulung teh ngagaduhan kakuatan anu sakitu ahengna. Sedengkeun urang teh gaduh ka rerepet gaduh karingrang nyaeta kaayaan istilah nama karuksakan anu ngaakibatkeun kana tetenangna atawa ngaganggu kana keamananana kadang warga atawa rahayat ku alpukahna jalma-jalma atawa makhluk-makhluk ti Pasir Demit. Kumaha atuh lamun urang jora gue ayeuna mah ka Pasir Demit sabab di hante-hante oge kahiji tos jelas beureunan anu gaduh dosana, kaduana ayeuna urang keur kaayaan gaduh kakuatan jangayonan eta makhluk-makhluk nu aya di Pasir Demit kitu emutan abdi mah ceuk Raden Jangga nandeskeun kana sakumaha anu dipikirkeun ku manehanana. Ngadenge kana eta kekecapan ti Raden Jangga Ki Ranca satuluina karungu nyarita. Halus pisan eta pamanunggan teh Raden jeung bener oge sabab kakuatan ieu Kujang Wulung teh kudu dimanfaatkeun jeung ngalawanan kakuatan hidung saluyu jeung kakuatan anu dicangking ti ieu Kujang Wulung. Ayeuna aya kakuatan anu sakitu saktina teh kur aya dina cekelan jalma anu alus hartina mah dina jalan anu bener. Sakurang-urangna urang awaskeun urang aping ku sararea si Jantra ulah teu kasalah lengkah sabab hari kakuatan nu gede mah temahna teh osok mawa kana adiguna ngarasa pangsaktina tapi Aki yakin ieu si Jantra geus kuat batina dina nyokol nyangking ieu pusaka Kujang Wulung. Ayeuna lamun urang arek mikiran anu ucapkeun bieu diomongkeun ku Raden Jangga bener ayeuna urang geus boga kakuatan tapi dina nganggunakeun ieu kakuatan oge urang ulah salah lengkah sabab lamun boga kakuatan anu gede ge lamun salah lengkah mah bisi jadi kaplah hartina mah henteu digunakeun kalawan saestuna. Aduh ala ieu terus kurang oge satuju ieu kitu teh nyakinya kana perkara anu diwartoskeun anu dicarioskeun ku Raden Jangga tapi kumaha tah emutan Aki ceuk Kang Loka ngiluan kana eta wangkongan. Yo cok Aki mah diam tonton oge ieu makhluk-makhluk aya nu aya di Pasir Demit teh ngagunakeun kakuatan siluman. Aya anu disebutkeun kakuatan siluman teh gunana lamun digunakeun dina kaayaan urang jadi saktina teh dina kaayaan peuting unggul. Lamun teh mah tadi aya kekecapan urang ajoragah ka Pasir Demit tangtu ulah dina kaayaan peuting tapi kudu dina kaayaan urang kitu cok Aki mah ceuk Ki Ranca ngomongkeun kana pamadeganana. Si Jantra anu tadi aya di tengah-tengah riungan anu jadi puseur kana wangkungan jalma-jalma nu aya di eta tempat ngan ukur cicing we ngabadungan kana perkara-perkara anu diwangkongkeun cenah ku jalma-jalma ku kolot-kolot nu aya di eta tempat. Ngadenge kana wangkongan
ti Kiranca Raden Jangga Katut Kang Loka satuluyna Ki Sarimin nyarita deui. Bener eta teh Ranca, bener oge ocok atuh diucapkeun ku Anjon Raden Jangga. Urang kudu ngajorag, jeung ngajoragna ka itu ka Pasir Demit kudu dina kaayaan ukur borang. Sabab kakuatan silumanku ku aya di tempat eta. Ku kituna ulah loba teuing naon. Ulah loba teuing nunggu waktu beung cek aki mah masih aya kasempetan. Perkara hade mah kudu buru-buru dilaksanakeun lamun geus eueuh halanganana jeung yang geus yakin anu dosana aya di Pasir Demit. Tah ayeuna mah lamun geus sapuk mimit tieu subuh geus salat subuh urang ngadoa ka Anu Maha Kawasa ka Allah supaya lengkah urang cara urang alpukah urang ikhtiar urang diridhoan ku Nu Maha Kawasa. Urang nonda sabab ngaran-ngaran makhluk atawa jalma dina usaha kudu aya dina ridona jeung pangijabah ti Allah Subhanahu wa taala. Tah geus subuh mah ayo urang ini ka Pasir Demit. Sanajan bari kitu anu bakal tangrung mah pasti oge nganukur Anjon Jantra. Kumaha Anjon sanggup Jantra dina ieu ngalaksanakeun tugas ti balarea. Ceuk Ki Sarimin langsung nanya ka si Jantra anu bakal jadi puseur ngalaksanakeun eta alpukah atawa rarancang. Ditanya ku akina saperti kitu si Jantra satuluyna nyarita. Atau nuhun Ki kana kapercentanan aki sareng sararea anu aya di ieu tempat. Insyaallah ku abdi bade dilaksanakeun. Sanaos saresna mah abdi teh ngarasa berat. Sanes berat ku ngalaksanakeunana tapi berat ku amanah anu dicangking ku abdi. Tapi panuhun sepuh-sepuh nu aya di dieu sadayana we ieu mah tiasa ngaping abdi bilih salah langkah. Saur Kiranca oge tadi perkara anu gede teh biasana kepercayaan anu badag teh bisi nimulkeun kana rubahna pipikiran atawa pamadegan atawa tujuan. Tah ku kituna abdi nyuhunkeun oge ka balarea supaya diaping di jaring supaya kuring teu salah lengkah dina ngalaksanakeun ieu alpukah atawa nyekel kana ieu amanah. Kitu cenah ceuk si Jantra. Nu intina mah sanggup tapi tetep hayang dibaturan ku jalma-jalma anu aya di dinya. Dibaturan di dieu maksudna mah bisa ngaping ngajaring bisi cenah manehanana kamalinaan atawa salah lengkah. Kakocapkeun dina kaayaan isukna sanggeusna ngalaksanakeun salat subuh pring cenah si Jantra dibaturan ku Ki Sarimin Katut Kiranca. Malahan mah Ki Isrip oge ngilu cenah ditema ku Kang Loka jeung si Januari. Raden Jangga Katut Raden Kurta malahan mah Kang Obon jeung si Barnas oge ngilu rek ngajorang ka Pasir Demit. Kakocapkeun samangsa-mangsa maranehanana teh geus nepi wes cenah ka Pasir Demit teu dicatur lilana lampah di jalan di wates antara wahangan anu nepi ka Pasir Demit. Tidinya Kiranca nyarita, Barudak cing hati-hati jong dari Sarimin anjeun oge geus nyaho banguna. Sabab wah kieu kan leretan ieu teh aya aroy anu disangkankeun onjong digulungkeun supaya ngahalangan kana jalan. Tuh aroyna ge tuh ceuk Kiranca bari nunjukkeun kana aroy anu dihalangkeun ka tengah jalan. Aduh lala ieu naon wae aya aroy wae deka kudu ribu aki. Anjon mah sok teu pararubuh loka eta teh pitapak teh jang mentangguan kana panenung
lamun kurang kaliwatan eta roy urang bakal kapahung jeung kasarung moal nepi-nepi tapi biri bisa kabur capek daripada kitu geus mending cokot eta roy teh sok singkahkeun kasisikeun jeung sarerea awas sing hati-hati urang teret bisa ayat talajak sajen anu arek ngahalangan kana pamaksudan urang. Ieu Rinti ceuk Kang Loka teh. Tibang aroy kieu nya. Tapi sok podo loba kadege cenah. Mun aya aroy anu dicangreunkeun saperti kieu teh terus dihalangkeun di jalan teh. Ieu teh cara cenah ilmu siluman supaya ngajadikeun mun aya jalma anu ngalenggahan kana model kieu aroy kieu saperti kieu teh bakal kasarung jeung kapahung. Ayeuna mah geuningan konyahoannya tah kitu tah ayo. Ayana kolot teh yeuh. Jadi urang teh bisa naon ya istilahna mah bisa nyaho kitu tah sabab beureunan aing disebutkeun kolot mah sautik-utikna oge apalun kitu tah nya. Untuk bolos-bolos rong teuing ceuk Kang Loka bari nyingkah-nyingkahkeun areuy anu cenah teh ka aya tiluna dipentangkeun di jalan maksud cenah mentangkeun ilmu siluman anu teu mahna ka jalma anu ngaliwatan kana eta areuy teh bakal jadi kasarung teh. Satuluyna sanggeusna cenah beresna eta areuy teh disingkahkeun ieu rombongan jalma teh laleumpang deui we nuluykeun lalampahan. Ayeuna mah jalan teh mulai netek nanyak nguru ka wewengkon pasir nemit sanggeusna ngaliwatan jambatan sabab kudu ngaliwatan wahangan anu ngurilingan ka pasir nemit teh celog we cenah geus katingali rentang-rentang ti kajauhan aya hiji imah nu mencil sabab di sabodeureuk eta tempatna jarang aya imahna dikumpulkan eta teh nu katempo ge aya kur hiji imah nyaeta imah Ki Palang teh. Dina keur kaayaan kitu kajeleng cenah seak aya 5 urang jalma anu make baju sing sarua hidup langsung we ngajegatan jeung nyerang kana eta barat atau rombongan si Jantra teh. Eta 5 urang jalma teh langsung we cenah seak non teh aduh naon langsung we cenah nyerang ka rombongan ka si Jantra anu panghulana ngalawanan teh langsung we cenah Kang Loka teh ngalawanan eta jalma anu 5an teh. Tapi aya ku aneh cenah eta 5 urang jalma teh kacirina mah jiga sarua wae dina pada deg-deganana dina pada gerakanana hampir mirip tapi ngalayah 5an langsung we ngepung ka jalma-jalma anu eukeur arek muru ka pasir nemit teh. Tidinya kadege si Jantra nyarita, "Awas Kang, hati-hati. Ieu mah lain, sing hati-hati. Ieu mah jiga lain manusia samanea." Ceuk si Jantra balik ka jelong manehna langsung ngajol nyang hareupan jalma anu nyerang teh nu pangharep mah langsung we serak cenah manehna teh langsung tarung ujung eta jalma hop sang geus rada ditelek-telek mah yakin cenah eta 5 urang jalma teh geuningan jalma anu sarua eta keneh teu dipicieun sasieur dina pada bebeungeutna teh hampir sarua horeng si bana horeng eta teh si Lewu anu ngawujud ngajirin kana aya 5 jalma dina wujud si Lewu anu sarupa kamampuhanana oge teu eleh sakti sarua we dina kasaktianana saurang jalma si Lewu anu kahiji dilawanan ku si Jantra keur we si Jantra teh tarung jeung si Lewu anu kahiji kalawan tarung anu ragot pisan jiga anu kaciri moal aya elehna. Si Lewu anu kadua langsung we tarung nyerang muru ka Kang Loka tapi harita Kang Loka langsung dibantuan ku si Januari derwe hiji lawan 2. Si Lewu nu kadua ngalawan Kang Loka jeung si Januari teu cukup ku kitu srong cenah si Lewu anu katilu ujung nu kaopat langsung we mararaju deui tapi
Raden Kurta jeung Raden Jangga anu oge bisa disebut punggawati kadipaten kasaktianana dina ujung ngalawan manusia mah manehanana teu kawilang hampang dina elmuna kaasup punggawa-punggawa anu sakti hiji lawan hiji. Raden Kurta ngalawan Silewu nu katilu, Raden Jangga ngalawan Silewu anu kaopat. Keur deui we tarung pakpikpok tika jadi aya opat pakalangan di eta tempat. Satuluyna Silewu anu kalima mah dilawanan ku tilu aki-aki nyaeta Ki Sarimin, Ki Ranca, Katut, Ki Usrip. Dina keur kaayaan tilu. Kajlong cenah aya jawara sejen anu ieu beda dina dadeganana lain mangrupakeun Silewu horeng Sibana horeng ieu teh anu disebutkeun Gan Widura teh kajlong mah langsung arek mantuan ka Silewu. Tapi Kang Obon Katut Sibarnas anu nya oge sanajan barorangan sanajan jalma rahayat biasa tapi dina ilmu ulin bela diri ilmu Pencasilat nama teu bisa disebutkan goreng oge moal ngilu inyet cenah ka tempat eta lamun teu boga kamampuan atuh Gan Widura mah langsung we dilawanan ku Kang Obon Katut Sibarnas teh. Atuh geur weh cenah di wewengkon eta tempat di suku Pasir Demit, di suku Gunung Pasir Demit. Geur jiga aya anu perang campuh genep urang cing marake baraju hijau anu marake baraju hideung ngalawanan baladna si Jantra teh. Eta kaayaan tarung teh anu jiga perang teh terus we lumangsung kana sababaraha waktu mah. Dina keur kaayaan kitu si Jantra anu nya oge manehanana dina kaayaan geus beda deui ti samemehna. Lain ukur boga kamampuhan anu pribadi kalawan dibantuan ku kakuatan ti pusaka Ujang Wulung. Tapi oge sanajan bari beurang masih keneh boga kakuatan ti pangaruhna siluman Peking Talatea anu beda cenah. Siluman Peking Tala mah kaasup siluman anu cicing teh di awang-awang. Artina mah sanajan beurang oge tetep cenah bisa ngaluarkeun kakuatanana sanajan henteu sagemblengna. Waktosna parantos cekap kago episode nu ayana deh rada kagok ya keur aya tarung tapi ieu teh tarungna teh masih panjang ya. Urang baca banyak dina video salajengna. Wilujeng opat tepang deui Permio.